lamun teu boga duitna sapangajieun embena kuasa unggal di tanah samud teh sadintena. Dina masalah dendaan lamun teh mah nu dilanggar teh wajib haji, aya rukun haji, aya wajib haji. Sapertikeun mana? Sapertikeun henteu wukuf atawa mabit di Mina. Dendaanana teh nyaeta ku hiji sato anu manjing dina kurban. Berarti lamun rek domba umur sataun, lamun embe umur 2 tahun cek baheula. Atawa ku 1/7 tina onta atawa sapi atawa munding. Mun teh mah di Arab aya sapi jeung aya munding. Maksudna lain meuli onta 1/7 da moal aya menjual nage nya. Tapi lamun anu damna tujuhan bisa patungan meuli hiji onta ngantang tuna meuli onta bakal leuwih mahal daripada meuli domba. Di orang mah mahal kene domba jiga nanya. Domba hiji nu alus 4 juta 3 juta. 7 kali 3 20 hiji juta. Ari harga sapi sabaraha? Mirip-mirip atunya ari kitu mah. Ngan lamun dibandingkeun jeung onta mah jigana bakal mahal naon? Mahal onta jigana pedah we can meuli onta nanya. Beuting murah onta teh. Kumaha lamun teh mah di ditu teh domba eueuh, sapi eueuh, embe eueuh, onta eueuh. Maka pilihan kedua murattab bahasana teh nya. Pilihan kedua lamun eueuh sato ceuk kawal kahiji maka ku puasa 10 poe. 3 poe dilaksanakeun di ditu di Mekah, nu 7 poe dilaksanakeun di lembur. Mun urang Cikamuning mah berarti di mana di Cikamuning. Ngan saur kawal kadua mah lamun teh mah sato eueuh maka gantian ku hargana. Lamun harga domba atawa embe 3 juta teh berarti cukup make duit 3 juta beulikeun kana beas. Menang sakumaha teh berarti beasna sa kintal teh anggap we 1 juta nya. Ieu beasna alus di Mekah. Berarti 3 juta teh 3 kintal. Eta nu 3 kintal dibikeun ka fakir atawa miskin di ditu nya dibikeunna teh masing-masing samud. Anggap we amih babari ngitung samudna teh 1 kilo nya. Berarti pikeun sabaraha jalmaeun tah 300 jalmaeun. Ieu mah ngitung amih gampang nya. Berarti 300 jalmaeun tah hiji domba teh 3 juta teh.
ngan lamun teu boga duit pas-pasan mawa duit nage ieu mah boro-boro jang mayar denda, maka gantian ku puasa sakmudna sapoe, berarti 300 poe puasana lamun teu boga duit ya. Mending kawal kahiji tadi kan sabara poe 10 poe di ditu 3 poe di dieu 7 poe. Eta dina masalah denda atawa dam bagian kahiji nyaeta anu ninggalkeun kana wajib haji ya, sapertikeun mabit di Mina, mabit di Muzdalifah atawa jumroh bisikana wae nya wajib eta mah lain je. Tos engke bagian anu kadua dam wajib ngaranna tos selanya. Teraskeun hancana ieu teh nadomna panjang teuing nya, lain panjang teuing benernya ada emang kieu kuduna panjang keneh. Aya 10 halaman deui. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene nyarioskeun dina jual beli. Wasartul mabi'i, ayeuna bagian nyarioskeun syaratna barang anu dijual. Barang anu dijual teh kudu nu kumaha, da setiap barang menang dijual, bisa dijual, halal dijual ya. Tadi dia syarat barang anu dijual teh nyaeta qalahu Ahmaduz Zahidi khamsun, aya 5 bisi urang gaduh barang hegrek dijual tak kudu aya 5 syarat ieu nya. Mana nu 5 teh ahaduha ayyakuna tahiratan ainahu au mutanajjisan binajasatin. Nomor kahiji ayyakuna tahiratan ainahu, barang anu dijual teh jenisna kudu suci lain anu najis. Berarti teu meunang lain kudu bersih ya, tapi kudu suci.